Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qadartinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangu keundeuy sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta bari senuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Utari Nagipati. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tele kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeubeurang. Nyatana Kaneng Kartika anu mana harita nuju aya di talaga. Anu maksudna nyaeta bade nepangan jalmi anu namina Utari. Eta hanca teh nya. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Meni endah geningnya kayaan dia tempat teh. Pantesan lamun teh Utari betah cicing di dieu. Aing oge sarua ngarasa betah. Ceuk Neng Kartika bari melong ka tengah talaga. Geus kitu terus leumpang deui rek ngajugjug ka imah Utari anu aya gigireun tangkal caringin gede belah kidul. Teu lila oge geus nepi. Reg Kartika eureun bari jeung rada kerung. Nah geuning imah teh eueuh. Da jelas bener ti heula mah aya di dieu. Tapi nah ayeuna beut eueuh nya. Neng Kartika ngomong sorangan bari rarat reret nitenan eta tempat niangan imah Utari anu teu heula panggih jeung manehna. Nya ka mana Utari teh? Buah-buah geus pindah sabab sidik di dieu imahna teh. Tu apan tangkal caringin mah aya keneh. Tapi ari kekembangan mah eueuh samala imahna oge teu katingali urut-urutna acan. Leng Kartika ngahuleng bari melong ka handapeun tangkal caringin anu tempatna iuh di dinya mah samalah katempo loba jukut meuni harejo. Jigana mah geus pindah, tapi ka mana nya pindahna? Aing teh ngahaja datang sababayang panggih. Ieu boga oleh-oleh ti kota keur manehna pasti bakal bungaheun. Tapi ari imahna eueuh. Jadi bingung. Tapi keun lah urang tanyakeun ka batur da pasti loba anu nyahoeun. Ceuk Neng Kartika terus ngaleos indit ninggalkeun talaga. Leumpang mapai jalan anu tadi kaliwatan. Sabot keur kitu katempo aya saurang lalaki anu keur nanggung suluh meuni ngalenghoy bangun longse. Jigana mah kakara balik ti leuweung, beungeutna beureum, bajuna baseuh ku kesang da puguh cape jeung berat. Geuning aya anu nanggung suluh jigana marek muruk ka dieu keun urang tanyakeun susuganan nyahoeun ka imahna Utari. Ceuk Neng Kartika ngomong sorangan panon melong ka jalma anu keur nanggung suluh anu harita geus beuki deukeut. Teu lila gok pahareup-hareup keur sakedapan mah itu ieu silih pelong. Da puguh sarua teu wawuhna. Punten Kang. Manawi tiasa liren heula sakedap. Ceuk Neng Kartika bari miheulaan ngomong. Oh mangga Neng, nanging bade aya naon kitu? Ceuk eta lalaki nembalan bari jeung melong anu tayalian ti Ahmad. Hatena ngarasa heran sabab aya saurang mojang anu anyar panggih sarta ngulampreng ka pelebah wewengkon talaga anu geus jarang katincak ku urang lembur mah. Kieu Kang, abdi teh bade tumaros. Pamit teh Utari ngalih ka mana nya? Manawi bae atuh salira akang uninga. Utari? Utari anu mana maksud salira teh?
Ahmad Malik nanya terus nyelang ngecakeun heula tanggungan suluhna. Samalah rada heran lantaran ceuk pikirna anu boga ngaran Utari mah eueuh deui ngan ukur adina sorangan anu geus rek 2 tahun tilar dunya. Eta Kang Utari anu bumina di Talaga. Caket tangkal caringin ageng. Kirang langkung 10 dinten anu kapengker. Abdi teh kantos dibantun ka bumina. Mung nembe ku abdi dibujeng deui teh tapi bumina tos teu aya. Nya kinten-kinten anjeunna teh ngalih ka mana nya Kang? Tanya Neng Kartika bari melong. Ari Ahmad ngadenge caritaan kitu teh meuni olohok. Sabab ari di Talaga mah tiba heula mula oge eueuh imah hiji-hiji acan. Tapi ayeuna eta mojang teh make jeung ngomong kitu. Nya atuh keur sajongjongan mah Ahmad ngahuleng mikiran eta caritaan. Kang, kunaon salira teh janten ngahuleng kitu? Neng Kartika ngomong deui setengah ngagebah bari melong ka Ahmad. Aduh, hapunten Neng nya. Akang teh rada kaget salira naros kitu teh. Margi ti kapungkur oge teu aya bumi di Talaga mah. Ngan anu aya teh cai, batu, jukut, sayang manuk sareng tatangkalan anu sanesna. Pami bumi mah teu aya hiji-hiji acan dipalih dinya mah. Ahmad ngajelaskeun kaayaan di Talaga tiba heula mula. Ngadenge kitu ayeuna mah Neng Kartika anu jadi ngahuleng. Da puguh ngarasa heran sabab manehna oge teu poho lamun 10 poe leuwih anu katukang di dinya teh aya imah. Hah? Janten teu aya bumi nya di Talaga mah? Leres teu aya Neng. Nanging pami istri anu jenengan Utari aya tanapi henteu di lembur ieu Kang. Margi abdi teh hoyong pendak bade nyanggakeun oleh-oleh kanggo anjeunna. Nya etang-etang abdi nganuhunkeun margi abdi kantos diajabkeun ka bumina Pasubrata. Ceuk Neng Kartika bari nembongkeun bungkusan oleh-oleh ka Ahmad. Neng kieu eta teh. Pami istri anu jenenganna Utari mah leres eta oge aya. Nanging kitu oge kapungkur malihan eta teh pun adi. Janten Utari teh tuang rai. Nanging pami maksad kapungkur teh kumaha? Janten rada bingung abdi mah ieu teh Kang. Neng pami Utari teh rai akang. Nanging tos bade 2 tahun ayeuna anjeunna teh tos teu aya. Tak kitu. Nya teu aya ka mana Kang? Ngalih bumina maksad akang teh? Kartika terus tumanya ke Ahmad bari neuteub seukeut. Hatena jadi panasaran. Sanes ngalih bumi Neng mungpun adi teh tos tilar dunya atanapi tos pupus. Tak kitu pami Utari anu aya di lembur ieu mah. Hah? Tos pupus? Neng Kartika ngajenghok menang beja kitu teh bakatku kaget. Ras inget deui ka Utari anu basa datang jeung ngaleosna oge teu kanyahoan. Rei bulu punduk Kartika muriding asa pating muringkak jajantung daratug. Teu kedah reuas Neng. Margi saha anu terang Utari anu pendak sareng salira mah. Boa eta mah jalmi anu sanes. Margi apan ari jenengan masok aya anu sami. Mohon tiasa janten kitu nya Kang. Mangga Kang nya. Hatur nuhun hapunten bilih tos ngawagel kana pademelan salira. Ceuk Neng Kartika harita ambitan ka Ahmad. Samalah teu poho nganuhunkeun. Mangga Neng mangga. Song Kartika ngajak sasalaman ka Ahmad. Terus ditampanan geus kitu ngaleos indit rurusuhan ninggalkeun Ahmad bari mawa hate anu pinuh ku rasa panasaran. Kitu deui Ahmad neruskeun deui lalampahana bari jeung sarua mawa kaheran. Nah nya kitu anu panggih jeung eta mojang teh adi aing. Lamun nya bener kitu, duh deudeuh teuing Utari adi akang. Anjeun teh jadi ngulayaban teu puguh. Komo ceuk batur mah loba anu ngomong lamun adi aing teh jadi jurig hulu jeung jurig buntung anu ngageugeuh Talaga. Sanajan teu ngomong sacara langsung tapi geus mangrupakeun hiji tudingan anu matak nyerikan hate aing sakulawarga. Kitu ceuk grentes hate Ahmad. Sajroning leumpang teh terus noroweco, teu dilabras ka jalan lembur
Saterusna ngenceling balik muru ka imahna. Kasugri kaum dangu. Ayeuna kocapkeun deui Neng Kartika sabada papisah jeung Ahmad. Nya terus gura-giru balik deui muru kana mobilna anu ditunda di sisi lembur. Teu lila oge geus nepi, langsung blus ka jero mobil terus dihirupan geleser maju lalaunan ninggalkeun eta tempat. Rek ngajugjug ka imah kula warga juragan Subrata anu maksudna rek nepungan sobatna. Sajajalan Neng Kartika gukok amprok jeung urang lembur anu lalar liwat. Nya teu burung sakabehna rada heraneun nempo saurang awewe geulis anu anyar panggih. Teu sakumaha lila, Neng Kartika geus anjog kanu dijugjug. Sup mobilna ka pakarangan, reg eureun juru turun kaparengan didinya aya Biaci anu keur nglapan kaca. Alah geuning salira Neng anu geulis sumping, mangga atuh haturan. Biaci ngabagiakeun kasemahna kalian someah da puguh geus apal. Sumuhun hatur nuhun, Bi. Neng Kartika ngajawab bari imut bari manis. Kumaha salira damang, Neng? Ceuk Biaci bari nyolongkrong ngajak sasalaman gap atuh ditampanan. Alhamdulillah, Bi. Kumaha salira Bibi damang? Ya alhamdulillah Bibi oge pangesto. Bibi pamiratna nuju aya. Nyaeta puguh oge Neng Ratna teh nuju angkat ka Bandung. Malihan sareng Ibu Ramana eta bade ka rumah sakit mapagun Dendarja. Janten teu araya pami kitu manya. Tembal Neng Kartika rada bingung da puguh anu boga imahna teu kasampak. Nya teu sawios-wios atuh Neng teu araya oge. Antosan we atuh ti lebat marginya margi engke oge sonten tangtos aranjeunna wangsul. Bi, pami Dendarja teh sate eta teh. Pami Dendarja teh rakana Neng Ratna eta teh raina Dendarma. Mangga atuh Neng hayu gura antosan we di lebat. Sawios direncangan ku Bibi dapir aku atuh ari kedah wangsul deui mah apan tebih ti Bandung teh. Rupina mah moal lami deui Dendarma oge wangsul geura. Ceuk Biaci ngajak asup ka jero imah. Da puguh karunya ari semahna kudu terus nungguan di luar mah. Jeung deui kaayaan harita teh beuki beurang, hawa oge geus karasa panas panon poe montereng beuki luhur. Hayam jago kongkorongo hayam bikang keur kokoreh diburuan bari ngasuh anakna nu keur pucak pacok nareangan kadaharan. Mungguh kitu kaayaan alam beurang di pilemburan beda jeung di kota. Bi, moal sawios-wios pami abdi ngantosan di bumi. Pami pangemot Bibi mah moalna naon rupina mah. Margi pan salira teh rencangna Neng Ratna anu tangtos. Tos kauninga ku sepuhna. Mangga atuh Neng sok urang enggal kalebat. Biaci terus nyurungkeun panto sup ka jero dituturkeun ku Neng Kartika gek diuk dina kursi di ruangan tamu. Ari Biaci terus ngaleos ka tukang. Teu lila Biaci geus balik deui bari nanggeui baki anu dieusi ku cai jeung lalauhna. Sok ditundaan dina luhur meja. Geus kitu mah gek diuk aniprek dihandap nyang hareupan semahna. Da puguh ari diuk dina kursi mah Biaci teh teu betaheun sabab geus biasa diukna sok aneprok lamun teu kitu bari nangunjar. Prung ngobrol pogot pisan Biaci meuni baceo sagala dicaritakeun. Da puguh jelemana resep ngobrol samalah nepi ka entog hayam, soang lauk teu kaliwat diomongkeun da puguh sapopoena resep ngurus ingon-ingon. Nincak kana waktu badalohor. Ari Tadarma datang nya terus sup ka jero imah. Breh didinya geus nyampak aya Kartika jeung Biaci anu keur ngobrol meuni uplek bari jeung sari-seria. Tah geuning aden anu kasep dunungan Bibi parantos sumping. Ceuk Biaci bari seuri panonna ngareret ka Darma anu kakarajol. Nya Bi kakarajol, geuning aya tamu tos lami Neng. Ceuk Darma miheulaan tumanya ka semahna bari ngareret. Sumuhun abdi teh tos lami Kang.
nuju ngantosan Ratna ye teh. Margi waktos minggu kapengker tos gaduh janji bade amengan. Nanging ayeuna Ratna saurna nuju teu aya. Walon Kartika ngajelaskeun pamaksudana anu rek nepungan sobatna. Sabab geus boga janji ti heula tapi ayeuna Ratna kalah eueuh jigana mah pohoeun. Oh, muhun darespun adi teh nuju angkat ka Bandung, nanging kin oge sonten wangsul. Nya ayeuna mah mangga bae antosan sing raos, tageuning kalaresan aya biaci anu tiasa ngarencangan. Mohon atuh Kang. Neng, hapunten ku akang di kantun margi bade gentos heula anggoan. Sumuhun mangga Kang. Biaci, sok direncangan heula tamuna nya. Abdi kapengger heula. Ceuk Darma ngareret ka biaci bari nita sangkan maturan semahna. Mangga Aden, mangga. Leos Darma ka jero kebat muru ka kamarna. Terus cucul-cucul disalin baju gap kana anduk leos ka tukang rek mandi sakalian abdas. Sanggeus rengse sup deui ka kamar tuluy disalin baju kuno bersih. Prak ngajalankeun salat lohor da tadi can kaburu. Kasugri kaum dangu. Rengse salat koloyong kana tempat pangsarean. Panon kucap kiceup neuteup kana lalangit teu lilareup sare da puguh cape. Cul bae semahna mah jeung biaci da ceuk pikirna eueuh kapentingan jeung manehna. Ari Neng Kartika. Saleosna Darma ka tukangnya terus ngobrol deui jeung biaci. Tapi ari panon mah ret deui ka lawang patengahan. Ningalian Darma nu eueuh datang deui. Nah kamana ri Kang Darma? Geuning beut eueuh deui ka dieu ditungguan teh beut teu embol-embol. Nah manehna teh tersepeun kitu panggih jeung aing. Da geuning kalah terus ngalalep. Borosa tadi nama aing teh hayang bisa ngobrol anu rada lila. Sangkan leuwih akrab jeung manehna. Tapi di arep-arep teh kalah tuluy ngalalap. Kitu ceuk reunteus hate Neng Kartika bari terus ngalieukan. Ti mimiti panggih geus ngarasa resep ka Darma samalah lamun kongang mah hayang ngobrol anu lila. Ari biacih teu lila ngaleos ka tukang rek neruskeun heula hanca pagawean. Akhirna Neng Kartika teh diuk ngajentul sorangan eueuh anu maturan. Nincak kana wanci bada asar. Darma kakara kaluar ti kamarna nya terus nyampeurkeun ka semahna anu katempo diukna bangun anu geus teu geunah cicing. Kawasna meureun ngarasa cangkeul ngadon ngalalengkur sorangan. Nya barang nempo Darma nyampeurkeun puguh bae Neng Kartika ngarasa bunga. Neng ngapunten nya tadi akang teh teras kapulesan. Watos pisan salira teu aya nu ngarencangan. Margi teu kiat ku cape sareng tunduh mugi tiasa ngamaklumnya. Sanes teu hoyong mayunan ka tamu. Ceuk Darma bari geek diuk nyang hareupan semahna. Sikepna meuni someah. Teu sawios Kang. Margi kahartos ku abdi oge. Sarengna deui abdi anu kedah mundut ti hapunten mah. Wireh parantos ngarerepot ka salira akang. Nya saupamina terang maratna nuju teu aya di bumi tangtos abdi teh moal janten dongkap ka dieu. Neng Kartika ngawalon bari neuteub meuni leleb. Nyidikeun rupa jeung tangtungan Darma anu katempo gagah tegep jeung kasep. Neng, mangga disambil ku ngaleueut atuh. Naonnya ada teu gaduh anu sae pami di lembur mah. Mung ieu we geuning saaya-aya. Darma nawarkeun susuguh anu katempo geus ngabarak tina luhur meja rupa-rupa ngahaja meunang nyayagikeun biaci. Hatur nuhun Kang. Tos cekap sakieu oge sarengan deui tadi parantos ngaleueut abdi mah. Mangga atuh salira akang ngaleueut. Walau Neng Kartika terus tungkul jep duanana jarempe siga nu beak beomongeun. Itu ieu sarua bingung asa kararagog teu nyaho naon anu kudu diobrolkeun. Nah nya Kang Darma mah lalaki teh jiga anu jarang ngomong. Rajin ngomong ukur saperluna we meureun.
Sikepna bener-bener beda jeung lalaki anu sejen ieu mah rada jual mahal. Jigana teh teu gampang resep ka awewe sarta teu cunihin. Tah lalaki anu sigaki anu keurit teangan teh keun ku aing mah moal dileupaskeun sarta rek terus dideuketan. Teu saret ayeuna aing kudu mindeng ulin ka dieu. Nya susuganan bae atuh manehna bisa resepkeun ka aing ari mindeng panggih mah. Kitu ceuk gerentes hate Neng Kartika terus ngareret ka Darma ku juru panon. Nya sabot keur pating haruleng kawas kitu. Geleser aya mobil asup ka pakarangan terus regeureun jerut anu tumpakna tarurun. Nempo kitu duanana curing hak jung atuh bareng nangtung duanana nyampeurkeun kaluar mapageun anu kakara datang. Tayalian ti Juragan Subrata jeung bojona Darja Katutratna. Nya sanggeus sararea silih bagiakeun satuluyna arasup ka jero imah ngariung di ruang tamu. Ari indung jeung bapana mah kebat ka tukang hayang ngaleureuhkeun heula kacape. Darja kumaha ayeuna geus mending? Darma tumanya ka adina bari ngareret nanyakeun kaayaan awakna anu katingali geus jagjag jeung cenghar deui ka Wasasari. Mending ayeuna mah Kang. Darja ngawalon pondok bari tungkul. Da puguh manehna rada era kulanceukna teh lantaran rumasa geus wani ngarampi di sakabeh erlojina anu hargana mahal. Alhamdulillah ari geus mending mah. Nya sing saterusna bae cager. Kartika kawasna tita tadi aya di dieu nya. Neng Ratna nanya ka sobatna bari nyerenge seuri. Puguh oge nya ti tadi kuring teh mending geus asa nyeri beuheung sosongeteun balas nungguan Ratna. Hampurannya rumah sakuring teh poho deui lamun geus boga janji. Poe ieu Kartika rek datang. Inget-inget teh tadi we basa geus nepi ka Bandung. Aduh cing teh tang tu Kartika nungguan. Ceuk Neng Ratna bari seuri hatena ngarasa atoh panggih jeung sobatna. Sabab hayang neruskeun deui ngobrol sakalian rek arulin jalan-jalan. Nyalah teu nanaon Rat, di hampura da geus kaliwat. Jawab Neng Kartika bari imut panonna terus maling reret ka Darma anu keur diuk. Kang Darma, tadi salami Kartika ngantosan di dieu, nah teu diheureyan kitu ku Akang. Kadenya Kang ulah sok cunihin. Tanya Neng Ratna bari seuri ka lanceukna. Ah nya henteu atuh Akang mah tarawantun ngaheureyan ka istri kantenan karerencangan Ratna mah. Nya pamiheureuy saeutik mah wajar we atuh nya Neng da Akang teh pamegat. Kitu ceuk Darma bari ngareret ka Neng Kartika anu kaperengan harita keur melong nya terus unggeuk bari males ku imut. Dua pasang panon bantrok ter ngadadak hate Neng Kartika ngageter. Jajantungna ratug teu puguh rasa. Rumah sadirina geus katarik ati kepentang rasa ku Darma. Saurang lalaki gandang lanceuk sobatna. Nya tuluy ngareret ke tempat lain teu wani lila paadu teuteup. Ari Darja ngadenge batur ngobrol kitu teh manehna mah jempe bae bari tungkul kawas anu nyumputkeun beungeut. Kang Darja, bangga ngenalkeun ieu rerencangan abdi ti kota. Ieu teh rerencangan kapungkur waktu sakola. Nya tos lami pisan teu pendak sareng abdi. Nangingnya alhamdulillah ayeuna tiasa pendak deui. Kartika, bangga ngenalkeun ieu pun lanceuk anu kadua jenenganna Kang Darja. Ceuk Neng Ratna ngenalkeun Darja lanceukna ka sobatna. Neng Kartika harita tuluy ngareret bari melong ka Darja anu keur tungkul. Kang, mangga ngenalkeun abdi pun Kartika. Kawi ti Bandung leres pisan abdi teh rerencangan Ratna waktos kapungkur sakola SMA. Ceuk Neng Kartika bari ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Nempo kitu nya gancang atuh ditampanan ku Darja. Sami Neng kenalkeun Akang mah pun Darja. Darja nyebutkeun ngaranna bari melong. Treup dua pasang panon amprok samalah tuluy silih pelong. Neng Kartika kacida ngarasa kaget keur sajongjongan mah terus molohok nyidikeun kana rupa Darja. Sedengkeun Darma jeung Ratna anu harita keur nempokeun teu burung rada heran. Nah ieu jelema teh rupana bet sarimbag jeung garong anu asup ka imah aing. Ah mah nya. Tapi sidik jelas pisan sabab aing teh geus 2 kali panggih jeung basa di alun-alun teh. Katilu ayeuna. Nah nya kitu ieu jelemana atawangan saukur sarimbag hungkul.
lain merenya lantaran anu ieu mah beungeut narada raget kawasta tu tapak kuku da geuning meni paranjang kitu. Kitu cek gerentes hateneng Kartika ngupat ka Darja nu aya hareupeun. Teu lila sasalaman dilesotkeun, ari Darja tuluy tungkul deui da puguh ngarasa era lantaran manehna oge teu kasamaran. Masih keneh apal kana rupa eta mojang anu memang pernah panggih di kota Bandung, samalah rumah sarek ngagarong ka imahna. Kunaon Kartika teh meuni anteng kitu neuteup ka lanceuk kuring. Buah-buah naksirnya ka Kang Darja. Ceuk Neng Ratna ngabanyolan ka sobatna bari nepak kana leungeunna lalaunan. Sanes kitu Rat. Sanes bade naksir. Mung bae ningal tuang rakat teh beut asa kantos tepang. Oh, jadi tos kenal atunya ka Kang Darja teh. Nya teu acan pami kenal mah, mung pami ningal kana rupina beut asa kantos pendak. Tapi rupina mah mung sarimba gungkul sareng jalmi anu sanes. Tak kitu Rat. Ceuk Neng Kartika ngejelaskeun lamun memang asa geus panggih jeung Darja teh. Ngan untung teu nyebutkeun lamun panggihna waktu Darja ngagarong ka imahna. Da puguh sok bisi nyalahan, anu engkena matak goreng tungtungna. Oh kitu tiasa janten ukur sarimbag pangintennya. Kumari Kang Darja nah ngaraos kantos pendak katana pintu sareng Kartika. Neng Ratna malik nanya ka Darja lanceukna, anu gawena ukur tungkul kawas anu teu hayang loba ngomong. Jajantungna ratug hate deg-degan sieun kanyahoan ku semahna lamun manehna teh anu pernah unggah ka imahna rek ngagarong jeung dua baturna si Godeg katut si Gojin. Henteu akang mah teu pernah panggih jeung deui di mana eta mah kabeneran bae aya jalma anu sarimbag jeung rupa akang. Da geuning atuh ari jelema masok aya wae anu sarimbag jeung batur. Darja ngawalon bari jeung ngalieus miceun beungeut. Malah kitu nate terus jung cengkat rek ninggalkeun riungan. Da puguh geus teu betah hayang geura indit. Akang marek ka jero heula nya. Hayang leureuh capek ieu teh. Hampura we lain teh hayang lila milu ngobrol. Ge gampang ngobrol mah lamun geus salse. Nya sok atuh ka ditu ari capek mah geura leureuh heula. Jeung deui nya bener kakara oge balik apan ti rumah sakit kudu loba istirahat ngaragancang pulih deui. Sok ka ditu. Tahnya kitu permios atuh Kang. Leos Darja ka jero kebat muruka kamar teu lila geus nepi terus ngagoloyoh ka tempat pangsarean nangkarak bengkang. Panon kucap kiceup neuteub lalangit. Beu geuning awewe anu panggih jeung aing di Bandung teh babaturan adi aing. Naha manehna teh apaleun atawa henteu nya? Duh kumaha lamun apaleun? Heug engke nyaritakeun lamun aing pernah asup ka imahna rek ngagarong. Wah, geus tang tu bakal wirang ieu mah sarta bakal matak piriweuheun lamun seuk kanyahoan ku sararea. Mitra cageulayu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.